Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dan sadayana urang masih biasa bertepang dari biasa sesarangan dari suksana semuanya jamantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun cadong yang katuna dina dinten kembali jejerna si kamileun eta-eta ngomonguleuh seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang kepentingan waktu semangat urang dilajengkeun dina yang sudah teh dilajengkeun ngeukeun dilajeng manco dina apena sewang-sewang prung. Para mitra kaum dangu sadayana, Panji Sanan anu nalukeun kerajaan Jambarwati anu dirajaannya eta ku Prabu Amarwatu. Antukna Prabu Amarwatu sorangan anu geus taluk ka Raden Panji Sanan. Harita wakca tur janji manehanana rek asup ka agama Islam. Dituturkeun ku tangtuna Papatih, Senopati jeung sakabeh mantrina. Kabeh jumlahna nu aya di karaton geus asup agama Islam kakocapkeunana. Geus dipencit itu jeung ieuna. Panji Sanan jelas hiji jalma anu ngarti kana agama. Ngarti kana itu jeung ieuna. Nepikakeun bisa mawa jalma asup kana agama Islam anu aya khususna di istana lantaran Panji Sanan disaprak nalukeun Raja Amarwati atanapi Jambarwati, Raja Amarwatu sakabeh ponggawana marilu asup agama Islam. Syukuran dilaksanakeun ku Panji Sanan. Sakabeh anggota kerajaan timimiti raja, patih, senopati jeung para mantri anu ngariung ngarimpak merbayaksa eueuh anu diuk dina kursi kaasup Panji Sanan. Panji Sanan dianggap hiji tokoh di eta pitempatan, hiji satria anu gagah sakti mampu mawa jalma-jalma anu gararagah asup agama Islam. Kakocapkeun sararea harita geus asup agama Islam. Iwal ti rahayatna meureunnan anu acan. Nu tangtu rahayatna bakal dibere pemahaman ku para ponggawa anu geus dididik ku Panji Sanan. Di poe ka poe Panji Sanan anu tetep aya di istana. Panji Sanan anu nebarkeun agama Islam kadenge kamana-mana, kadenge ku rahayat, kadenge ku nagara-nagara lain. Yen Panji Jambarwati ayeuna geus alih fungsi jadi kerajaan Islam. Sararea geunyeuleung lantaran Prabu Amarwatu ayeuna geus asup agama Islam. Gara-gara hiji satria anu ngaran Panji Sanan anu geus nalukeun Jambarwati pajarkeun cenah ditukeran ku agama. Prabu Amarwatu ayeuna anu geus ngajangelek hiji raja anu tangguh. Lain tangguh kur dina ilmu na hungkul, tapi tangguh teh dina ilmu agamana. Anu terus-terusan diwejang ku Panji Sanan dianggapna guru ku sakabeh jalma nu aya di karaton, layana di istana. Ngaji digalakeun di mana-mana. Teu di mana teu di meni Panji Sanan anu ngagalakeun ngaji anu dituturkeun ku Prabu Amarwatu nu jelas nguriringan sabudeureun eta nagara. Dikeun nyebarkeun agama Islam. Panji Sanan ayeuna geus kasohor ka mana-mana hiji tokoh penyebar agama Islam anu teuing datangna ti mana. Di poe ka poe, di waktu ka waktu kocapkeun dicokot singkatna sataun Panji Sanan aya di nagara anu ngaran nagara Jambarwati. Eta nagara Jambarwati pamorna geus beda ti samemehna. Jalma
anu rek asup ka nagara Jambarwati jelas ngarasa segan sebab nagara Jambarwati cenah aya tokoh terus satria hebat anu geus ngerehkeun Raja Jambarwati nu gagah sakti anu ngaranna Panjisanan. Ayana Panjisanan di nagara Jambarwati kadenge ku dulurna Prabu Amarwatu teh nyaetana Prabu Waringin Sungsang. Masih kene sapupuna anu sama-sama anu sarua boga nagara. Para Prabu Waringin Sungsang anu memang dibejaan ku patihna nyaetana Patih Junta. Prabu Waringin Sungsang anu keur calik di nagara dina kursi kerajaan tenang nakeranan bari pikiranna inget ka hiji wanoja nyaetana Ratu Agung Dewi Keningan, ratu ti nagara Jati Kameling. Senopati kacirabisan kagetna lantaran Kipatih Junta ujug-ujug datang ka manehanana tanpa dipanggil, tanpa dipenta. Barang datang harita Patih Junta pok ngomong ka Prabu Waringin Sungsang, "Sampurasun Gusti, kaula nyangakeun semah pangabaktos. Tarima ku kaula. Aya naon Ki Patih? Bangun anu penting naon, aya berita naon ieu teh?" "Punten Gusti, aya anu aneh nu kakuping ngaliwatan selenting angin, beja pabeja-beja saurna nagara Jambarwati." Nagara Jambarwati kunaon? Nagara Jambarwati ayeuna tetela alih fungsi jadi negara Islam. Negara Islam. Terus Amarwatu kumaha? Gusti Prabu Amarwatu anu tos lebet ka nagara, tos lebet ka agama Islam. Ai, nu bener ieu teh. Sumuhun Gusti. Saha nu geus nyebarkeun agama Islam ka nagara eta? Hiji pamuda anu gagah tur sakti anu namina Pancisana. Saurna anjeunna hiji sesepuh tur satria gagah maharosa anu nyanak ajaran agama Islam ka nagara Jambarwati. Waduh, cilaka. Kunaon Gusti? Anjeun apal Ki Patih? Nagara Jambarwati teh nagara warisa sarua jeung nagara Galahpasa. Kula dulurna kapilanceukna si Amarwatu ngarasa aneh, ngarasa heran, ngarasa bingung kunaon Amarwatu make jeung asup agama Islam, agama nu teu dikanyahokeun ti mimitina. Padahal jelas Jambarwati nagara anu gagah, nagara anu kuat. Tapi buktosna Gusti Prabu Amarwatu teu kiat ngalawan eta pamuda anu namina Panjisanan. Saurna pami teu lebet ka agama Islam, Jambarwati bakal disita tur digentos rajana nyaeta ku Panjisanan. Terus ya Gusti Amarwatu ngemu anjeunna parantos talu, papatihna teu mampu, seropatina ngalumpuruk, rahayatna para penggawana, para mantrina nu tangtos bakal ngiring kana jadi rajana.
sedengkeun Prabu Amarwatu parantos taluk ti hiji lalaki hiji pamuda anu gagah sakti pranunggaran Panjisanan. Saha sebenarnya eta Panjisanan? Teu terang. Hiji pamuda andar-andar saurna teu puguh ti mana asalna ngan anu jelas ngagaduhan aji kasakten anu hebat. Anu cantang tu nagara urang bisa mampu saurna. Wah, ulah sok jingseunan kitu, sanes jingsieun. Gusti Prabu Amarwatu sareng Gusti Prabu Waringin Sungsang nyuhun salira. Pangartosna nu teu jauh beda, kahebatanana teu jauh beda, kakuatan nagara na oge sami. Taluk dina waktu nu sakarejep ku eta pamuda hiji satria nu namina Panjisanan. Waduh, lamun kitu urang kudu waspada, caringcing pageuh kancing sareungset pageuh iket. Lila-lila Panjisanan bakal mapai ka belah dieu, samemeh Panjisanan mapai ka belah dieu urang kudu bisa nyangkalak Panjisanan. Tangtos, tapi kumaha carana? Sedengkeun sakelas Prabu Amarwatu nu gagah sakti teu tiasa mampu ngalawan Panjisanan, komo deui model kaula. Sanajan kaula memang ngaku patih junta anu gagah, senopati anu memang gagah, janur lerit gagah, tapi kaula teu yakin kudu bisa mampu ngerehkeun Panjisanan. Da tiasa katingali kamampuan Panjisanan anu sakumaha hebatna, sedengkeun Patih Amarwatu teh ngenu ngagaduhan nu disebutkeun cameti lebur jangga teu tiasa metu kana awakna Panjisanan. Walah, memang benar. Jadi kudu kumaha tu urang ieu teh Paman Patih? Tangtos urang kedah nyuhunkeun bantuan. Bantuan ka mana nyuhunkeun bantuan teh? Kamana deui pami sanes katatangi nagara urang nyaeta nagara Jatikameli. Walah, era aing kudu minta bantuan ka Ratu Nyimas Dewi Keningan. Nah, kedah izin sagala apantos jelas Gusti Prabu teu kiat ngalawan Dewi Keningan. Memang bener kaula geus eleh ku Dewi Keningan. Tapi lamun ngahaja minang saraya kula minta bantuan, waduh, acida bisat erana kaula. Hiji raja nu gagah, hiji raja nu kuat ti Galapasi minta bantuan. Ka nagara leutik, nagara Jatikameli. Ampun Gusti, nagara Jatikameli memang alit. Tapi nagara Jatikameli lamun ngan nyerang ka nagara urang, nah urang tiasa mampu nang ngimbanganana. Anu disebut ke nagara alit. Jadi kumaha? Memang aing ngaku. Jika-jikana moal aya hiji nagara anu mampu ngelawan kahebatan ti nagara Jatikameli. Lain kurweh pamimpin-pamimpin anu gagah sakti, tapi jelas para penggawa pilihan nu asal-asalan keasup di nagara Jatikameli. Sumung anu matak Panjisanan numutkeun jisim abdi lawan hiji-hijina nyaetana Ratu Nyimas Dewi Keningan. Sahabab jawara-jawara raja-raja anu tos katingali satria-satria ti sabanagara budak korana nu mampu hiji oge pikeun ngalawan ka Nyimas Dewi Keningan.
Gusti nyalira pernah terak tur pernah tarung teu mampu memang benar. Jadi kudu kumaha wayahan pami Gusti ayeuna Minang Saraya ka Nyi Mas Dewi Keningan nyuhunkeun bantosan supaya tiasa ngalawan panjisana. Dah anjeunna bisa daekeun. Tah ieu. Nah anjeunna karasaeun tawan teu. Kumaha ieu teh mere solusi barejeng teu pogo. Sadayana kedah dicobi Gusti. Perkawis bade masih bantosan atawa henteu nama teu langkung anjeun. Rada kahar ti ku aing. Jadi ulah kudu Minang Saraya ka nagara Jati Kamaling. Waduh aing rada era euy. Sabab jalma-jalma di Jati Kamaling geus arapal ka kula. Kaasup ti Patih Maktapura. Seropati Bajul Gantaro. Oge panglima perangna di Jabang Aruna Gusti punten ayeuna kapalang Gusti Era kapalang Gusti Wira da sanajan kumaha oge Gusti parantos kantos taluk dina pananganana Nyi Mas Dewi Ratu Keningan. Kagok urang teh ceuk paribasana kapalang belang. Anggap we urang teh bawahan manehanana bawahan. Teu bisa. Ulah Prabu Waringin Sungsang anu gagasak di nagara Galapasi kudu nyembah meta pitulung ka Dewi Keningan. Bisa. Waduh. Moal bisa diterima ku kaula ieu usulan kawas kieu. Nyati sawios ngan eta mah usulan ti abdi we kitu margi pangemut abdi numutkeun abdi hiji-hijina jalmi anu tiasa mampu ngimbangan panjisanan teh nyaetana ti keluarga si Kamileung Raden Gusti Kamileung ti nagara Jati Kamaling. Waduh, udah dipikiran heula jaroye. Cuma enggak emutan ku Gusti. Pamitos kapenak mangga urang sasarengan angkat ka nagara Jati Kamaling. Kudu rada dipikiran heula ieu teh gagabah ieu. Kahiji kula bakal era tangtos kadua-duana kula bakal disegikeun ku Patih Maktapura. Moal nah Maktapura Jabang Aruna Bajul Pataru jalma anu ngarti satria wiwaha anu moal ngera-ngera anu tara calutak. Kaula apal kaula terang Gusti yakin rada katarik pun kemai kantun diemutan ku Gusti iraha waktosna urang angkat ka nagara Jati Kamaling. Wios kaula Patih Junta sareng Senopati Janul Lerit anu bakal angkat nyarengan salira Gusti. Sabenerna lamun kudu dibejakeun aing teh hate oyag-oyagan euy. Oyag-oyagan subuhun. Nah, aing kudu beja ka maneh segala rupa ieu teh. Maksudna oyag-oyagan kumaha Gusti? Waduh, aing geus salah ngomong ya. Lamun kudu dibejakeun ate aing teh oyag-oyagan jajantung aing nyud-nyudan. Nginget-nginget ka Dewi Keningan anu geulis rancunit endah ka bina-bina
irungna nu kuwung-kuwungan pipina nu ngagelem alisna nu ngajeler paeh panona aya cileuhan sadayana ge aya Gusti onyanya sakantenan we atuh Gusti manawa sareng manawi Dewi Keningan atuh naksir oge ka Gusti Prabu apanan Gusti Prabu teh anu gagah sakti sajabade kitu kasep ngalempereng koneng. Memang benar sugan jeung sugan susuganan melihui datang enog sugan jeung sugan lamun kitu tilu poe ti ayeuna siapkeun kareta kancana nu pangalusna ulah bakal datang Minang Siraya ka nagara Jati Kamaling janten Gusti Kersa Minang Siraya kaula Minang Saraya sabenerna kaula yang papanggih jeung Nyimas Dewi Kamaling ratu di Jati Kamaling Dewi Keningan jiga nama pami ningali ku syariat tangtos aya hate oge kasalira tah teupna anu sieup anu layu sorot panon anu seukeut nunjukkeun hiji wanoja anu sajatina wanoja ningali tur neuteup ka hiji lalaki anu ngabogaan hate tangtuna oh kabeh ngabogaan hate we jelema mah beureut enten teupna Dewi Keningan nu katingali ku kaula nunjukkeun rasa anu beda jeung teupna ka jalma-jalma nu lainna dibanding ka salira Prabu aku bah gitu teupna sorot panon anu bogo teup sieup anu ngandung harti sanajan teu ku bibir sakolebat kula bisa apal dah ieu teh bisa kieu teu bisa dipungkir yen Gusti Prabu anu gagah tur sakti sajabaning kasep ngalempereng koneng sanes muja tur muji tapi memang kenyataan Dewi Keningan hate leutikna tangtos naksir wah ulah sok kajajaroan aing ngomong teh kitu aya sanajan kula ngabandungan teu deukeut tapi jauh tapi kula bisa nyaho mana anu bogoh mana anu geuleuh oh kitu ieu teh bener janten tilu dinten ti ayeuna kaula bade nyiapkeun kareta kancana pangsaena pikeun angkat ka nagara Jati Kamaling nepangan Ratu Nyimas Dewi Keningan urang sadayana ulah isin-isin ngebrakeun paniatan patekadan pikeun menta tulung ka Nyimas Dewi Keningan waduh rada lemah ya kula amun kitu teh teu kenging kitu coy eta mah teu asup banyol nah teh hilap rada seunina calung ieu teh jadi tilu poe ti ayeuna geus kudu disiapkeun deal sumuhun Gusti pami kitu kaula bade undur diri heula bade mengker heula ieu ngupingkeun aya warta naon deui nu katampi ka nagara urang ti nagara deungeut sumuhun mangga kaula ge keur nginget-nginget naon yang biasa Dewi Keningan ari sugan palamitra kaum dangu sadayana Prabu waringin sungsang
anu ngarasa teu bisa mapohukeun Dewi Keningan. Anu tangtu arek ngadatangan ka Jati Kameling sakumaha panitah anu jadi patihna nyaeta Patih Junta. Anu ngarasa hariwang Panji Sanan anu bakal datang ka eta pitempatan lantaran hiji raja geus kabuktian taluk dina leungeunna moal bisa dipungkiri. Panji Sanan oge bakal datang ke negara-negara lainna salian ti negara Jambarwati kaasup galah pasi nu dirajaan ku Prabu Waringin Sungsang. Prabu Amarwatu anu gagah sakti eueuh nanaonan dina leungeun Panji Sanan. Tur antukna Prabu Amarwatu ayeuna anu meluk agama Islam sakabeh rahayatna ampir meluk agama Islam. Kur sababaraha jalma meureunan anu encan kabagean asup. Jambarwati ayeuna nu ngacengrek jadi hiji kerajaan tangguh, kerajaan anu wibaha, kerajaan anu berwibawa anu dipingpin ku Prabu Amarwatu anu ngarti dina agama Islam. Beki dieu Prabu Amarwatu beki tarik wae dina ajaranana. Anu tadina teu bisa teu ngarti teu itu teu ieu lantaran Panji Sanan khususna jangka Prabu Amarwatu jeung patihna terus ngagemleng di berang di peutingna. Sataun Panji Sanan harita ngolah tur mikeun pangarti sanajan satitik ceuk paribasana kacida manfaatna pikeun Prabu Amarwatu ayeuna. Prabu Amarwatu anu memang gagah beuki pamor wae kakuatanana jeung kakawasaanana. Lain ukur pedah dibantu ku Panji Sanan tapi pangarti Panji Sanam anu memang saeutik gedena ditancepkeun dina dadana Prabu Amarwatu anu ngajadikeun kakuatan Prabu Amarwatu teh lir ibarat namah sekian persen. Jambarwati nu ayeuna beda jeung Jambarwati samemehna. Sataun katukang Jambarwati anu sering diasupan ku para karaman jeung itu jeung ieuna. Sanggeus Jambarwati ayeuna ngacangerek jadi negara Islam, para karaman ngarasa segan. Segan ku Prabu Amarwatu. Sabab jalma teu beurang teu peuting hararudang. Biasana sare tara diatur, ayeuna jelas diatur. Subuh keneh geus harudang sabab rek ngalaksanakeun salat subuh. Para karaman ngarasa keung. Peuting hararudang lantaran rek ngalaksanakeun salat maghrib, salat isya. Kadang-kadang rek ngalaksanakeun salat-salat nu lainna. Otomatis jalma hararudang. Para karaman ngarasa bingung sebab jalma di Jambarwati teh asa eueuh sarena kitu ceuk pikirna. Di dieu hudang, di ditu henteu, di dieu kesare, di dieu hudang. Nu antukna para karaman oge harita mungeun asup ka negara eta sabab jalmana anu memang terus-terusan loba ibadah sanggeus meluk agama Islam bejaan Panji Sanan. Kakocapkeun ti hiji nagara anu dianggap leutik tapi binuh ku kekuatan. Nagara eta teh nu ngaran Nagara Jati Kameling. Disaprak berdirina Jati Kameling eta nagara can pernah aya nu ngaganggu. Sanajan kur nagara leutik rahayatna nu teu pati loba, ponggawana nu bisa dihitung ku jari. Tapi eta nagara teh kasebut nagara beunghar. Sabab anu boga tur nu nyicingan eta nagara teh boga warisan ti nagara anu memang jadi bapana dia lopa Prabu Jagatnata anu geus mere warisan ka dia lopa betangtun. Warisan ti bangsa jin lain edel-edel anu dimanfaatkeun ku nagara Jati Kameling. Nagara beunghar kaya rahayatna makmur itu jeung ieuna rajana gagah tur sakti keur mah rajana anak jawara anu kakoncara nu ngaran si Kamile.
Dina hiji waktu Dewi Keningan ngumpulkeun para ponggawa jeung para mantri. Maktapura ngarasa heran Jabang Aruna Bajul Pataru. Ngarasa heran kunaon bet ieu raja atanapi ratu ngumpulkeun manehna tara biasana. Samemehna Dewi Keningan harita ngomong kono jadi bapa jeung indungna yen Dewi Keningan teh hayang ninggalkeun kerajaan. Hayang apal di dunia luar sabab manehna tisaprak dewasa can pernah lemantung, can pernah init, can pernah apa pengalaman di dunia luar. Tangtuna gersi kamileung henteu ngalarang sanajan dia lopa rada teu satuju. Sabab si kamileung jiwana jiwa anu ngalayang, jiwana jiwa anu tadina memang tukang liar, tukang ngalalana, nu tangtuna mere kasempetan karena jadi anakna pikeun ngalalana neangan pengalaman di piluaran. Sanggeus menang izin tinu jadi bapak jeung indungna oge tibah eot. Tangtuna Dewi Keningan anu boga niat hayang keluar ti eta nagara ngalalana ngumpulkeun para ponggawana kaasup Maktapura anu jadi pepatihna, Jabang Aruna anu jadi panglima perangna, Bajul Pataru anu jadi senopatina di eta nagara anu gagah sakti. Dewi Keningan anu calik dina kursi kerajaan anu ditaretes ku inten jeung berlian. Dewi Keningan harita pok nyarios kasadayana nu aya di dinya anu keur merbayaksa dihanap dina karpet anu warna beureum anu endah katingalina. Kasadayana para sesepuh, para inohong ti nagara kaasup Amang Maktapura papatih ti nagara, Mamang Jabang Aruna panglima perang, oge Raden Bajul Pataro senopati ti nagara. Kula ngumpulkeun sadayana di dieu para sesepuh abdi dalam negara. Aya paniatan. Ampun Gusti. Salaresna paniatan naon anu dimaksud ku Nyi Mas Ratu? Mamang Maktapura Di mana? kaula parantos nyarios sareng ama kamileung oge ambu werehna kaula bakal ninggalkeun ieu nagara. Ninggalkeun ieu nagara. Punten Gusti. Nah leres Nyi Mas Ratu bade ninggalkeun ieu nagara. Teras ieu nagara teh kusaha dicepengna atuh pami Nyi Mas Ratu ayeuna kaluar ti ieu nagara. Mamang Maktapura, nagara Jati Kameling, nagara hebat. Nu tangtosna anu bakaris ngagantikeun kaula samentawis hiji-hijina nyaetana Mamang Patih Maktapura. Isim abdi. Da Nyi Mas Gusti percanten. Kaula percaya Mamang Patih tiasa mimpin ieu nagara, tiasa mimpin rahayat. Waduh. Memangna salira Gusti teh bade ka mana atuh ieu teh? Sadayana kedah uninga kaula ninggalkeun ieu nagara
nu tangtuna heula rek neangan pangalaman di piluaran. Kacida bahayana Gusti di piluaran teh seueur jawara jawari anu hararebat anu gararaga tur sararaki komo tangtungan model Dewi Keningan Nyimas Ratu ti nagara Jatikameling. Nah keluar di lagar sapertos kieu Tangtos moal mamang. Kaula bakal ngajangelek tur ganti pakaian, moal make pakaian kerajaan, tapi kaula bakal make pakaian kajawaraan tangtuna. Oh janten moal nganggo angguan kerajaan. Moal. Sebab kaula niat pikeun ngajalajah hayang apa rakyat kaula di pedesaan. Awas kumaha sabenerna kahirupan maranehanana ayeuna. Muhun. Kahartos Gusti pamikitu. Anu matak wayahna paman. Ayeuna mamang maktab pura. Sementawis kaula ditunjuk kanggo ngagentos kaula. Salami kaula angkat, salami kaula teh acan mulih ka ieu negara. Sumuhun Gusti mamang nampi kana naon timbalan ti Gusti. Upami kitu oge kapercanten nganuhunkeun pisan. Kaula percaya. Timbalan iraha Gusti bade angkat Dina ayeuna peuting. Udih, nah geuning mani engal-engalan. Kahayang hati kula. Gitu, mangga. Kaula Kisim abdi papatih di nagara Jatikameling kurtiasa ngabaturan ku doa. Hatur nuhun pisan mamang. Mamang jabang abaruna. Udah anu Gusti. Jaga kerajaan. Raden Bajul Pataru. Kaula nun Gusti. Wayahna. Ulah aya anu bisa ngaloloskeun penjahat ka ieu negara. Sumuhun Gusti. Insyaallah kaula oge Kakang Jabang Aruna bakal ngajagi ka setiap tempat, ka setiap juru, ka setiap perbatasan nu tangtos bakal dijagi Gusti. Syukur dina engke peuting kaula bakal ninggalkeun ieu pitempatan. Wayahna sakabeh para penggawa salila ditinggalkeun ku kula. Jaga ieu nagara. Satuju? Jaga be. Para mitra kaum dangu sadayana. Nyimas Dewi Keningan anu geus bebeja ka sakabehanana tur pamitan. Dina engke peuting anu diijinan ku si Kamileung kudu ini tengah peuting ninggalkeun eta karajaan. Nu antukna Dewi Keningan oge bener ninggalkeun karajaan tina peuting jalma keur sare titiberana. Nyimas Dewi Keningan anu geus make pakaian kajawaraan, make pakaian sing sarua hideung, cocorilatan harita, awakna lir ibarat kalangkang. Curilat jeleng. Dewi Keningan hari tengah luncatan kana benteng anu kacida pisan luhurna. Nu saterusna Nyimas Dewi Keningan harita leumpang ngajauhan ti eta istana. Geus jauh Dewi Keningan neuteub ka istana anu megah nakeranan. Pilileuyan istana. Sawatara waktu kaula bakal ninggalkeun anjeun. Ceuk Dewi Keningan harita bari ngaririt
tur malikeun awakna. Jorelat, belesat. Dewi Keningan anu ngablesat harita ningalkeun eta istana sageus ngalieu, sageus ngareret tur ngomong ka eta istana siga ka bangsa manusa wae. Dewi Keningan anu geus bebeja ka si kamileung tangtuna, si kamileung anu ngijinan. Sabab nyaho Dewi Keningan anu luhur ku elmu cemar ku panalar, elmu ti manehanana geus diketrukeun ka Dewi Keningan. Anu tangtuna wanoja anu kulintingan ayeuna nu keur nerek neang pangalaman ratu ti nagara Jatikameling, Dewi Keningan anu geus ningalkeun nagara, ningalkeun tahta kerajaan anu diserahkeun nyatana ka patihna, Patih Maktapura. Dewi Keningan bebelesatan harita, sageus ngarasa jauh reg Dewi Keningan harita eureun. Hawa anu kacida pisan tiisna, cuaca oge anu kacida pisan teu ngadukung lamun ku jalma biasa iis jecep. Dewi Keningan reg eureun di salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun jalan anu ngabulungbung gede nakeranan. Paragi jalma-jalma ti desa ka desa, ti kota ka kota, lantaran nagara Jatikameling teh mangrupakeun perbatasan antara nagara Jatikameling jeung nagara Galapasi. Nagara Galapasi anu teu jauh ti nagara Jatikameling. Lamun leumpang ti nagara Jatikameling ka Galapasi teh kudu meakeun waktu 2 minggu. Ku leumpang. Bakating ku jauh tangtuna. Tapi lamun ku para jawara model Jatikameling model Nyimas Dewi Keningan mah tawaku jawara-jawara sejena. Moal kungsi 2 minggu, kadang-kadang saminggu bisa kurang. Lantaran jawara-jawara sok nganalkeun ajianana pikeun lumpat, ngagunakeun ajian masing-masingna nu dipimilikna. Dewi Keningan harita neuteub seukeut kajauhna jalan anu rek disorang teh anu centang tu manehna nepi ka mana. Can apal da manehna rek ka mana initna. Dewi Keningan tujuanana hayang neangan pangalaman di piluaran kabita, sabab manehanana encan pernah apal di piluaran disaprak ini di kampung manehanana baheula nu ayeuna geus tinggal ngaranna nyaeta kampung Cipancur. Nepi ka ayeuna manehanana jadi raja tur jadi ratu, Dewi Keningan encan pernah nu ngaranna ngalalana. Kakara ayeuna kaluar ti istana tur ngalalana jali jalma biasa. Jadi intina Dewi Keningan teu pernah perih, teu pernah ngarasa prihatin, sabab Dewi Keningan disaprak dewasa. Dewi Keningan teh tetela. Ayeuna umur Dewi Keningan teh kurang leuwih 18 tahun. Can ngarasa nu ngaranna perih, sabab Dewi Keningan kaburu jadi raja, kaburu jadi ratu, kaburu senang, kaburu loba itu loba ieu. Lantaran kitu pikiran Dewi Keningan anu kabita, hayang jadi jawara, hayang jadi jalma nu tukang ngalalana. Matak mena izin kanu jadi kolotna. Belesat Dewi Keningan harita nu neruskeun di perjalanan, gerakanana anu lincah tur gancang. Dewi Keningan anu nangtung mancuh dina tangtunganana neuteub seukeut ka hareupna. Dewi Keningan harita kerung, sabab katingali ku Dewi Keningan aya sababaraha urang jalma anu datang tur nyampeurkeun ngadeuketan ka dirina. Dewi Keningan harita ngacorelat dina kana balik tangkal, ngagunakeun ajian sabda pangrungu ngadengekeun jalma-jalma nu keur ngalaliwat. Tengah peuting eta jalma ngalut ngeungkeuy ngabanareut kurang lebih aya kana 5 urangna anu make bajuna sarua warna beureumna. Nyimas Dewi Keningan harita ngerungkeun halisna. Saha eta jalma anu ngabring ngalut ngeungkeuy ngabanareut dina kaayaan tengah peuting. Kadenge salah saurangna harita ngomong. Urang geus hasil euy. Ieu
bebenangan urang-urang dibagi-bagi. Sabab hasil dina peuting ayeuna jelas mantak ngabungahkeun tur ngagumirakeun. Mas inten berlian geus aya dina leungeun urang. Jadi kumaha urang teh ayeuna teh? Atuh kumaha? Sabab ieu urang ayeuna anu geus meunang harta benda anu kacida pisan berhargana, inten berlian duit jeung sajabana. Lempengan-lempengan emas. Dina waktu nu sakedeung lamun urang usaha kawas kieu wae geus jelas bakal beunghar euy. Bener pisan, bener. Terus urang ayeuna ka mana? Ya, urang balik ayeuna mah terus ka mana deui atuh? Ceuk eta pamimpin harita. Eta pamimpinna anu make bararaju sarua teh, sing sarua beureum. Harita ngomong mani capetang na keranan. Sedengkeun Dewi Keningan anu teu ngarti kana omong-omonganna maranehanana. Anu ngomongkeun masalah inten berlian jeung sajabana. Saha sabenerna anu aya di hareupeunana eta anu keur leumpang, anu masih kena rada jauh. Dewi Keningan dina hatena pok ngomong. Saha sebenarnya itu jelema teh? Maki jeung ngomongkeun masalah inten berlian jeung segala rupana. Moal kieu teh rampog mah atawa karaman anu tukang ngajahatan ka warga-warga anu tukang ngarampog. Namun kieu eta jalma anu limaan ku aing kudu dirampok oge. Benar. Dewi Keningan. Agung anu boga niat arek ngarampok eta jalma nu limaan. Sabab jelas jalma anu ngaroromong bieu teh ngomong-ngomong masalah emas jeung inten berlian anu tangtu dicokotna ti jalma-jalma atanapi meunang ngaranjah. Beuki lila beuki deukeut. Eta karaman harita runagraneg. Dewi Keningan anu nyalingker di satu kangen tangkal harita ngarasa heran sebab eta jalma pamimpinna make jenggeureun sagala siga nu ngarti aya jalma anu kenunguan. Kurang ajar. Jiga-jigana aya nu nenyokeun urang euy. Aya nu nenyokeun, bener. Sabab aing ngame babauan ieu anu beda biasana. Mangrupakeun minyak wangi anu kana nakeranan kana irung aing ieu. Nah jurig gitu ye nu bolongkotan. Nah saha? Ceuk eta pamimpinna anu ungsrak-ingsrek unyat-nyut loba irungna. Dewi Keningan anu memang rek ini tadi anu memang awakna Dewi Keningan teh seungit hiji ratu tangtuna. Minyakna oge anu memang hebat. Minyak warisan anu beda jeung nu lainna mantak kaambeuna seungitna keranan sanajan ayeuna Dewi Keningan geus teu make baju kabesaranana hiji ratu ti nagara Jatikameling. Dewi Keningan ngagebeg harita. Teu lawak aing ka ameu maranana. Tapi teu naon. Geus mantepkeun ah. Cek Dewi Keningan harita nu ngantepkeun ka eta jalma nu limaan ting aringus. Tangtuna sawareh mah teu ngameueun. Duka keur pilek, duka keur naon. Ngan anu saurang mah jelas manis seukeut pisan ambeunana lantaran meureun elmuna oge beda. Aya naon di tekang? Tahan heula euy. Jiga-jigana aya anu keur ngawaskeun urang. Hei, anjeun anu keur ngawaskeun kula. Lamun anjeun jawara, lamun anjeun satria, keluar. Urang tarung jeung kaula, ulah kur ngawaskeun dina tempat anu memang hara-haraeun. Dewi Keningan harita anu tetep jempe teu ngomong setik oge. Teu nemalan itu jeung ieuna sanajan nyaho eta jalma gogorowokan eces jentre lantaran ngagunakeun tanaga jerona tangtuna.
Para mitra kaum dangu sadayana, eta para karaman antuk nak lalempang deui lantaran pemimpina anu memang ngajak lempang deui. Nyimas Dewi Keningan ningali eta jalma nu lalempang anu opatan tangtu teu ngartina naon tapi nu hiji jelas nyaho yen aya nu keur nempokeun kamanehanana. Firasatna benar. Yen memang benar eta jalma keur aya nu nempokeun nyaeta ku Dewi Keningan. Barang nepi kana deugeut tangkal anu pake nyumput ku Dewi Keningan. Corelat, Dewi Keningan hari tengah corelat. Dewi Keningan harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Ukna anu panjang katingali harita diriaban katabak ku angin. Eta jalma harita ngarengkog kabeh ka tukang. Kasup jalma anu memang tadi ngomong ka manehanana. Saha anjeun? Teu kudu nyaho kaula saha. Tapi kaula nu kudu nyaho ka anjeun. Saha anjeun sebenarnya? Ih, urang ajar ditanya kala Malik nanya. Anjeun awewe? Anjeun lalaki kan? Sia ditanya kalah Malik nanya. Memang kau lalaki. Saha anjeun sebenarnya? Lain saha-saha. Kaula ngahaja megat anjeun. Ek naon tujuan anjeun make jemuet kula sagala? Sabab anjeun lempang pinu kacurigaan. Curiga? Memang kaula curiga. Anjeun. Kunaon make jeung dibengker sagala teh beungeut? Hah? Kahayang kaula. Kurang ajar. Tujuan anjeun megat kaula rek naon? Serahkeun eta babawaan anjeun. Kurang ajar. Hese beleke kudu diserahkeun ka ilaing euy. Hiji jalma anyar pinangih, bari jeung teu aing teu nyaho saha sia ngaranna. Teu kudu apal. Ngan anu jelas lamun anjeun hayang salamet, serahkeun babawaan anjeun. Kurang ajar. Barudak, hajar tuh mani jalma dieu. Eta jalma tingkara jeleng harita. Nguriringan Dewi Keningan. Dewi Keningan anu tiba imut we ngaglenyu harita lamun teh mah katingali lantaran Dewi Keningan harita beungeutna ge ditutupan ku karembong anu dibawana nu tangtuna moal sidik saha sebenarnya Dewi Keningan. Dewi Keningan anu nguriringkeun paneteupna harita eta jalma baru anak buahna nu opatan ngagarajeng bari nyabut pakarangna masing-masing tangtuna di aramang-amang. Ngagigila nyingsieunan ka Dewi Keningan tangtuna anu teu pernah sieun ku pakarang model kitu. Sacara Dewi Keningan muridna si Kamileung langsung anu jadi bapakna. Dewi Keningan nu ngawasa ajian sakti ilmu buhun nu tangtuna warisan teu jadi bapakna. Eta jalma anu nangtung pamingpinna dina hatena ngomong, "Saha ieu sabenerna?" Ieu jalma tangtuna hiji jawara nu gagah sakti. Moal mungkin jalma biasa atawa jawara biasa daek megat ka aing manehna sorangan aing limaan tawa boga balad nu lainna. Cek eta salah saurangna pamingpinna bari urat teret ka kenca ka katuhu tapi da teu mangih teu ngadenge aya nu lainna. Cop para penjahat harita yen eta jalma nu nangtung teh nu megat ka manehna hiji jawara nu gagah sakti. Ulakur kayak gituan euy. Rencah awakna tuman. Cek pamingpinna harita mere parentah ka anak buahna. Anak buahna seungeus dibere parentakan blesur harita. Senjata nu keur dicekelna mangrupakeun bedog. Anu sarareukeutna karanan harita ting bersat dina kaayaan peuting. Tapi Dewi Keningan harita anu teu gimir saeutik oge. Ningali bedog anu ting kalayang lain gancang ieu tapi lemah katinggalina ku Dewi Keningan siga anu ngalayang wae eta bedog teh.
Ada tangtuna gampang ke Dewi Keningan harita. Bedog kencakatuh harita dicapit ku leungeunna Dewi Keningan. Pletok eta bedog harita dak dumadak para rotong. Sedengkeun leungeun Dewi Keningan anu sebelah deui harita langsung ngepret kana dadana jalma anu masih kena mah bedog duanana. Hiu blak iya. Jalma nu opatan dak dumadak harita mundur ka tukang beriting cerblag. Nalang karak pengkang harita teu mampu nahan gerakan tur kepretan Dewi Keningan anu ngagunakeun ajian saparapat. Dewi Keningan anu imut ngeglenyu harita pok ngomong, kaeta jalma anu nangtung marupakeun jawara pamingpina anu rungah ringeun. Teu ngarti tur ngarasa kataji ku kahebatan Dewi Keningan. Heh, anjeun. Hayo, geura maju jeung kaula. Lamun mung maju, serahkeun babawan anjeun. Urang ngajar sia. Saha sebenarnya? Perlu apar kula saha. Sabab lamun apal anjeun bakal reuas. Urang ngajar. Hiat, curilat eta jalma ngacurilat. Seranganana harita nu make tangan kosong, nepi keting sariut kadenge lir ibarat pangbara anak keranan. Tapi Dewi Keningan harita anu langsung ngebutkeun leungeunna harita. Karasana leungeun anu dikebutkeun ku Keningan harita lir ibarat nyedot kana tulang-tulang sing-sum balung manehanana. Eta soloyong, jalma harita nyoloyong. Sageus kitu krabak. Dewi Keningan harita nyepeng kana pelebah mun-munan eta jalma. Leungeun Dewi Keningan harita ngageter. Pelenting eta jalma langsung melenting harita. Jawara harita leuleus sapada harita. Dewi Keningan anu nangtung mancu imut ngeglenyu. Harita nyokotan naon wae anu aya dina leungeun eta jalma nu kaasup barang-barang perhiasan anu kaciri pisan hebatna tur lobana. Dewi Keningan harita bari culang cileung ningali ka eta jalma anu geus gemprah. Pok Dewi Keningan harita ngomong. Hampura. Ieu barang-barang rek dibawa ku kula. Lamun kanyahoan, arek dibalikeun ieu barang-barang kana bogana. Dewi Keningan harita teu mira waktu dicurilat. Dewi Keningan sapada harita notolkeun inung sukuna les. Cirim Keningan harita leungit ilang tanpa karana ti hareupeun jalma-jalma anu limaan anu keur gemprah. Kurang ajar. Aduh, cungcurungan aing ya Allah, keur mah bisul. Jalma kabeh ting garerung. Nu saterusna ting delig-deug harudang. Bari aya nu nongeng segala rupa lantaran masih asa seueul nakaranan urut gempuran Dewi Keningan tadi. Piraanan kur ngagunakeun sajurus Dewi Keningan tapi akibatna fatal ka jalma-jalma anu memang jauh pangartina di sanapeun Dewi Keningan. Aneh, jalma haram jadam bade saha nu bieu euy ngaranna. Aing teh nyaho beungeutna teu apal. Aduh, kamampuanana ilmu panemuh jampe pamakena teh telah hebat. Kurang ajar. Ceuk eta jalma pamimpin karaman. Dan dikanyahokeun paraman teh eta karaman naon ngaranna. Dewi Keningan anu ngablesat ini tinggalkeun eta pitempatan harita lir ibarat setan anu kalaparan. Awakna anu ngangkang harita teu nincak kana taneuh beblesatan di jomantara Dewi Keningan anu geus ngabogaan aji kasaktian anu hebat. Slek Dewi Keningan harita nyengcer dina salah sahiji dahan dina tangkal kai anu luhur nakaranan. Panona anu beringas harita neuteub seukeut ka jauhna. Dewi Keningan harita ningali barang-barang anu aya dina buntelan. Sebenarnya ieu barang saha? Sahan bogana jeung ti mana nyokotna? Ieu barang ku aing kudu dipulangkeun. Aing kudu neangan daerah-daerah anu ngarasa geumpeur kalengitan jeung sajabana. Cek Dewi Keningan harita anu boga pikiran manehna rek mulangkeun ieu barang tapi kudu ka mana. Nu tangtuna manehna kudu neangan daerah-daerah nu ngarasa kalengitan tur karanyah dina peuting tadi. Dewi Keningan harita ngacurilat deui turun tina tangkal harita awakna ngalayang clek nincak kana lemah. Dewi Keningan harita leumpang ngagandeang bangun taya karingrang tangtungan hiji wanoja anu kacida pisan geulisna dina peuting harita keur kakalayaban. Dewi Keningan terus leumpang jeung leumpang. Nu antukna panon poe geus sibar harita teh beulah wetan.
Dewi Keningan anu nangtung mancuh dina tangtunganana netep seukeut ka belah wetan. Tetela hibarna panon poe ti belah wetan teh ngajadikeun jalma-jalma oge hararudang beureunan di perkampungan. Di perkampungan anu teu jauh jeung Dewi Keningan nangtung harita katingali geumpeur nakaranan. Sabab manehna nu ngarasa teu inget di bumi alam kasingrep aji sirep anu ditebarkeun ku 5 urang jalma anu geus ngaranyahna tetela eta Karaman teh. Isuk-isuk siga anu geus dibere waktu kabeh gempar sakampung eta dipeuting keneh nepi ka hudang kabeh isuk-isuk. Ting korejat, ting gurubug siga aya nu ngahudangkeun. Lantaran ningali kana sagala rupa nu aya di imah acak-acakan. Salah sahiji na di imah jalma anu memang kasebutkeun juga lah. Boga itu, boga ieu. Harita ngarasa kaget sabab ningali kamarna anu acak-acakan amburadul pakaian aya di mana-mana ngayang.